gaduh tugas tadi di bidang pertanian pemakaian ya. Salian tiga tugas ngalawat leuweung tutupan titipan sareng leuweung garapan. Tetapi nyokona utamanya di bidang pemakaian pertanian. Kaitan anu wakosna oge rami, tapi intinya kalebet oke dulu urang keneh di mana bibit-bibitna di daerah atau nanti di kota Pakuan Kejadian anu aya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng wayah kieu nya dulu artikan merdeka dari tonton materi beraha. Alhamdulillah urang biasa penak deui dina acara Wangkang Sunda di SPN Radio. Dina daget ieu simkuring seperti biasa Wangkang Sunda ngobrol sareng kieu. Nah, tidak lagi jejar nu baris dibahas dari kibur mah geus perlu dikenakeun deui saringnya. Urang bahas teh perkara ngeunaan kamari teh aya sareng taun. Naon sih sareng taun teh sakapeung mah disarwakeun jeung kongsi pacoy, sakapeung disarwakeun jeung taun baruan. Tapi naon sih esensi dina sareng taun nu diayakeun di kesepuhan atau lembur-lembur adat atau desa adat anu masih kena nyepeng latari paranti ditinggalkan pun dengan kasudahan. Mangga Ki Guru urang luar naon sih nu kamari di teh atau kagiatan naon wae sih di mana kabar teh kabar wae Ki Guru? Saudara kesepuhan. Mangga Ki Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu pertama tapi nomor hiji sok sanaos ayeuna urang tos tepang atau nanti menginjak atau nanti nugi ka era zaman mangsa disruption atau disrupsi ku zaman digital ya 4.0 menuju 5.0 ya. Tapi salami manusia nuang sangu nuang oge buah-buahan sareng sayuran nuang oge ingon-ingon daging sapi, daging kerbau, daging domba, ayam sareng sajabana memang halal. Berarti urang terlepas tina dunia atau nanti dunia pertanian. Anu disebutna teh urang Sunda disebutna pamakayaan. Ya, pamakayaan. Nah, alhamdulillah ditinggal karun urang teh masih aya anu dugi ka ayeuna gaduh tugas nyaeta dina bidang pertanian pemakaian. Salian tiga tugas ngalawat leuweung tutupan titipan sareng leuweung garapan. Tetapi nyokona utamanya di bidang pemakaian pertanian. Kaitan anu kadua sami sareng kegiatan sanesna aya siklus. Nah gitu. Akuntansi gitu siklus. Nah, kalebet oke di dalam masalah pertanian. Nah, titik akhir sekaligus titik awal di siklus eta teh disebutna sareng taun. Titik awal. Karena titik awal oke titik akhir. Nah, dina sareng taun teh nyerengkeun taun. Maksudna mah ku aya sareng taun teh sadayana warga kasepuhan kedah siap-siap ngawitan deui melak pare pembayan. Cenah bade di sawah mangga. Cenah bade di rumah oge mangga. Tapi di media ku namanya sareng
tahun. Kita cangkangna tapi syariatna. Hakikat nama tina sereng tahun teh nyata ngamalkeun lai sakartun la azidanakum wa lai kafatun inna adzab sadid. Jadi syukur nikmat supados nikmat urang teh ditambih ku Allah. Ditambih ku syukur nikmat. Syukurna naon bisa ku aya sereng tahun hasil tina pertanian anu ku Allah di pasien rezeki dina pertanian. Ya, acara utama mana doanya. Kan nusok ditampilkan di foto biasanya acara kesenian ada. Kesenian teh Tanya, mohon ditinggalkan biasanya itu nanya, di ponga, korekna, terus rengkong, kadang memang upami bawas kan jurnal gitu catatan naon hal itu teka tinggalinya sabab kan yang ninggalin ada dari wisatawan ninggalin visualnya gitu visual di akademisi sebenarnya guru dari akademisi mah tadi sudah guru jelaskan itu kan saukur ninggalin foto tapi nah guru hari siklus yang pemakaian teh manfaatnya tidak naon sih sadayana kegiatan itu hanya pertanian karena aya mengenai saah adalah waktos evaluasi evaluasi dina bahasa urang mah waktos itu saya teh saah anu tepat teh dina istilah ninggang waktu niti wanci anu mustari dengan mangsa utama. Jadi momentum itu teh kalau betul-betul momentum pas. Nah, kanggo ngawitan eta mikebayar teh urang Sunda mah tos dibekal ilmu ku Allah nyaeta ngaliwatan ciri-ciri ayat Allah anu sifatna dina bintang. Maksudnya ya bintang kira bintang kertingnya kayak tadi maksudnya lagu apa gitu saya bintang nah ayat Allah makhluk bintang teh atau nanti anajem nujum teh biasa jantan informasi awal kira melakukan terus kedua ayat aturan adat anu memang tekenging setahun 2 kali panen ternyata seluruh hikmahna meureun keur petani oge aya istirahatna keur lahan oge tanah oge lemah oge aya istirahatna akhirnya untuk digedur untuk dieksploitasi leres itu sehingga biasa oge nyehatkeun oge nganyumbulkeun tanah gitu. Tadi meureun sok sanos genep sasi atau lebih ke 1 tahun tapi kan pada malam petani itu kabilang capek maka hiburan anu aya di sana tahun teh dimunculkeun teh minangka panghibur keur petani keur warga injeu butuh kesepuhan anu memang ngarayakeun atau nabi mieling sana tahun gitu. Ki Guru, kemarin kan sebelumnya di acara sana tahun kapan wae ta? Sekarang yang pertama di mana itu? Kumargi hasil panalungtikan Samentawis sok sanaos bibit duitna eta kasepung kasepuhan anu aya di Banten Kidul sareng kanekesna di Bogor. Kalau urang berarti di mana tah? Di Bogor teh gitu. Bogorna paling mana Ki Guru? Perhatikan mereka bisa cara apa ya? Bogor tetap tidak di Bogor, kota Bogor. Di kota Bogor. Di kota Bogor, rupina teh meureun diaspora tadi teh kurang pendadaran aya we anu ka Gurado di Gurado biasanya aya mah buat ka Banten kalau nya di Gurado ka Jepar aya ka Citorek aya oge ka Cipata Sukajaya ka Hulu dirinya Jepar oge ka Banten Kidul disebut Lebakaran di Lebakaran pas oge mengalami perpindahan tempat sesuai sareng memang alam kita kalau Bakpinong oge terus oge ka Tegalugu ka Bojong Cisono terus oge ka Cikaret terus
Ciganas anu ke Cipagelar ke Kampung Karancang. Akhirnya gelar alam anu dibikin ku alam teh di Lebak Harian. Hadapun pemakaman. Enggak. Ayo oke anu di ternyata kesulitan di Kabupaten Lebak teh berdasarkan Perda tahun 2013 nomor 8 aya kirang langkung 522 kecamatan. Tapi tetap anu utama nama aya anu sebat kampung adat tetapi masyarakat adat Panjero Pangaminan. Aya oge anu sebat masyarakat adat Guru Cucuk Alas ya, Alas panganan oge tapi di Guru Cucuk anu sifatna nyiapkeun infrastruktur ya kangge pergantian lahan atau dari penyiapan lahan ya kan juga di situ saat di Susan. Oge aya masyarakat Pancer Mandiri juga ya. Oge aya Gajah Buara. Nah gitu. Panganan oge anu sifatna memang eta kasabutna saling kait mengkait sehingga kadang-kadang kurang agak susah bisa benana gitu. Mana ini mana ini gitu. Jadi butuh pada logika anu gemet anu wakosna oge rami tapi intinya kalebet oge dulu urang keneh di mana bibit-bibitna di daerah atau nanti di ibu kota Pakuan Kejadian anu aya di Bogor. Pamungkas lan figur nu harus ditaroskeun kesimpulan nyata aya teu si komitmen dina program pemerintah setempat Bak Sukabumi Bogor pikeun nalungtik sarta ngaronjong pembangunan di kesekolah. Utamanya kalau akademisi misalkan guru bisa bikin riset ya. Riset. Upami di Kabupaten Lebak saya pernah, bahkan provinsi Banten terus saya pernah ada khusus kanggo masyarakat adat Kanekeh. Nah kantun didorong supaya anggaran-anggaran anu di provinsi dan di kabupaten Lebak, terutama paling sering Pasepuan teh sehingga aya anggaran bagi panalogika, anggaran penelitian buku dan sebagainya. Pilih iya manten ya, manten. Terus ai Sukabumi mah sesuai lahan ieu nu kayak gini. Jadi ai Sukabumi mah sok sanaos Banten Kidul, tapi anu Sukabumi mung kieu kasepuhan eta kasepuhan Galarang. Terus kasepuhan Sidaresmi, sareng kasepuhan Citra Mulia. Dan itu dulu akan mereka mengatakan wae obrolan budaya ngeunaan tadi kasepuhan sareng seren tahun sakalina seren tahun dengan tahun Sawangan. Tapi informasi TRGG berartikan upami masyarakat Pancer Mandiri saya namanya seren tahun. Oh gitu ya. Tapi kalau seren tahun teh ayana di masyarakat Pangaminan, Boh Pancer Pangaminan, Boh Gajah Buara, Boh Guru Cucuk, atau nanti anu sebat kasepuhan Susan sampai di situ. Oke, satu nuhun karena peratosana tidak dulu artikan mereka kurang bakal ngajukan ke orang pendapri di dawa konsenal satu nuhun karena peratosana wabila ikut ikutinnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.